geus puncingis deui geuning tanda cinta teh. Jarawat. Di berem kieu. Pencet kitu. Sieun perih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi kayak asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kalumutna. Budak cahaya anu sorotna ti soca anjeun akang. Enya bener jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring anu cek batur mah ngalak ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh jepres pisan pangabung sareng kening mamah. Ari Galdo mah ngalak ka Enin. Nini kuring. Naon deui nu cika mamah teh nya? Enya Biwir sareng Buuh. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jigana ngalak ka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan. Pada ngagaroblay. Saur Mang Omen kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa mah nyeti saha deui. Ari lain fotokopian ti bapana deui mah nyeti aki kuring. Cenah eta oge. Da kuring mah ku si tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna. Diasuh ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Uluh. Eta saha kalaluan tina kalangkung banget kuring? Walah, beki ngangubaan. Ambuing. Oh. Kaharti ayeuna mah. Enya dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bo, aya karuhun. Enya aya walungan cinta anu ngembat sareng panjang pisan. Ngaliwatan ambat-ebat kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa, terus ka karuhun, terus ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Enya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Enya insya Allah kanyaah kadede aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta anu ngamura dina diri aranjeun dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi.